Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ujian siangnya macam kasartan, ujian tepang deui dan pelajaran bahasa Sunda. Alhamdulillah masih kene desa Patepang kalayan aya dina kaayaan sehat walafiat. Mudah-mudahan salawat urang aya dina panantai manunggal. Amin. Sateteun kawitan ya sahabat biasana urang ngadoa heula ya supados kegiatan diajar urang aya dina kalancaran, aya dina sabar ya. Amin. Fadil, dia biasa dia pimpin doa dia. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya dulu. Saya terlebat. Minggu sadayana ya urang parantos ngararancang proyek anu bakal dipresentasikan dinten ayeuna. Bapak pada narasula ya, Bapak pada narasula. Kira-kira naon bagian anu paling hese dina nyiapkeun buku pop up ieu? Waktu. Kunaon waktu? Ieu non mepet deui. Mepet. Sami mepet berarti nya. Tapi satu acara lebatkan yang di materi eta aya udagan anu udah di kota di dalam ayeuna ya. Maka kuningan dina PowerPoint. Nah, kompetensi dasarna antara kadena masih sami. Nyata menampilkan berbagai jenis dongeng dengan cara ngadongeng, monolog atau dramatisasi. Dina kompetensi prakteknya, kompetensi keterampilan. Nah, indikator IPK nanya indikator pencapaian kompetensi di ayeuna ya Abilu nyata menyajikan dongeng dengan cara ngadongeng menggunakan buku pop-up ya. Mungkin Bapak yang ningali kelompoknya siga kumaha perwakilan kelompoknya ngadongeng. Saya tajan di presentasi aya pada ditaruh heula. Daya ayeuna kumpul heula per kelompok. Sok. Siap silakan. Ya. Ayo Bapak yang ningali heula. Ya. Ayo ningali heula. Mana buku pop up-na? Oh, iya. Tina kelompok sama kelompok beres. Hiji, dua, tilu, empat. Ya, eta ya. Aya. Di. Ya kelompoknya apa ya? Oke. Ayeuna anu baris bidang dipayun nya ku Bapak diacak. Ya. Yang aplikasi. Ya Bapak tos yakin kelompok, tinggal kelompok hiji dupika kelompok genep. Iwal berarti kelompok opat. Ya. Kelompok opat kumaha diacak beres. Janten ke nalika kaluar kelompok opat, ku Bapak mau diborong presentasi. Ya. Mau nilai kelompok opat mau sami sareng nilai kelompok nusanesna anu pas beres dinten ayeuna kelompok anu baris bidang kahiji nyaeta kelompok
tidak menten. Ya, jadi ya ayah rutin penilaian anak. Ya, kalau jantan indikator penilaian anak ya. Kahiji, kreativitas media kadongeng. Ya, kreativitasnya tidak kumaha. Enggak. Dia nilai bobot poinnya pakageuna 25. Tadi anu kali kan lo ngadongeng, kita anu perhatikeun menten. Anu dipayun, ya. Kalau ngadongeng, kalau ngadongeng, memang ngadongeng, jelaskeun heula. Proses kreatifnya sakitu we. Ya, proses kreatifnya sih kumaha, bahanna kanggo naon wae gitu nya. Biaya saya sabaraha lamun teh ngaluarkeun biaya, ya. Maka jelaskeun nya singkat-singkat lah. Maka tanggung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempatkeun abdi perwakilan dari kelompok 5 pada kadongeng anu judulna teh Timun Mas. Timun Mas. Timun naon bahasa Sunda? Bonteng. Goteng Mas. Oh. Jadi Aura ngaluarkeun biaya sagede 30.000 kangge kardus, kangge karton, kangge double tip, kangge ngeprint, sareng kangge kertas warna. Langsung wae abdi bade ngadongeng Goteng Mas. Zaman baheula aya biji ayeuna mok seni can Goteng Mas sama tiasa hidup bahagia. Anggosa, ya. Nah, tadi kelompok 5 terus ngadongeng, presentasi, ngadongeng, makan naon, waragana, terlebih biayana saya sabaraha. Ya. Ayeuna Bapak yang ngomongkeun, ya, ti kelompok anu menten, ya, aya komentar, tanapi aya naon ya, aya panggeudeul lah, aya masukan gitu nya. Aya nu bare, maka kelompok ieu, kelompok hiji. Masuk baiklah. Masih Pak. Mas. Masing-masing sama. Ini. Naon mimikna? Kurang masuk ke cerita. Kurang masuk ke cerita. Kurang mendalam cerita. Kelompok Ani Bangka. Kelompok 2 Pak. Bisa terakhir danau situ bagi Situ Pak Gede. Ya, maka bener. Tadi teh tina bahan heula, terus tina ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga event kita saya nanti dan dijelaskannya saran radit perwakilan kelompok 2 badan presentasikan dongeng anu Larga anu dikeluarkan cerita dan dulu itu dan Matematikanya itu deh. bidaya garut aya salah pilih dulu. Desa saling diingin juga rutin bantuan para warga, tapi warga entos ngungsi ke bukit sareng nyaksikeun desa tenggelam dan jadilah situ Bagendir. Ada komentar? Ayo beri komentar. Waduh. Oke, Adit. Nah, suaranya kita tarik. Nah, ayeuna nya para tos kawan
ingat pesadayana orek gening nyarita payeunan dulu. Ada misal teh kita gambil orek kurang tapi ya media anu dianggap kurang ngadongeng sok sanasna gambar tapi biasa dijaga paham lah apa orang ngadongeng. Jadi terganggu misalkan nanti terganggu kerangka-karangan wae ku metode sanes yang media buku oke biasa ya. Aya nu pada nyimpulkeun kegiatan dina pengajaran di ayeuna. Kinten-kintena manfaat naon, terus aya naon itu nu tiasa kapendak tiasa dicatat dina ayeuna. Mah, oke, saya deh. Vina sekali Vina. Mah, nambah wawasan, ceritanya wawasan tentang naon. Cerita-cerita dongeng-dongeng berarti ya. Cerita sanes, Edi. Hah? Cerita deh. Manfaatkan misalnya jadi pakai jadi wani tampil di payun. Waduh, oke, jadi yang berpikir bersama-sama. Sami wayangannya berarti hidupnya diskusi kelompok jadi ngarakkeun silaturahmi minimal atas kelompok manula. Tadina kan Ridho jeung Padil kan kieu tadi. Tapi itu sama diskusi kelompok jadi kieu. Nah, ya alhamdulillah punya eta paedan anu dinten ayeuna pengajaran dinten ayeuna alhamdulillah berarti tos ngahasilkeun sababaraha manfaat salah sabeuna aya 3 tadi. Mangga anu karaos anu teu karaos kudu sanesnya mudah-mudahan manfaatna aya. Ya, tadinya presentasi janten tapis nyarian di payun atuh teu kalah manfaatna ayeuna ge moal jaga. Ya, jadi jago nyari jaga teh mungkin nanti gitu. Buang ke pas misalkan Fadil dapat misalkan di Pertamina terus misalkan Lido dapat di BUMN Sanes nali kayak klien presentasi jadi jago jadi tapis ya atau Lido teh kalempur lah KKN misalkannya jadi nanti biasanya di rumah ngobrolnya ke bahasa Sunda ya jadi kalau ngobrol bahasa Indonesia sok dianggap teh bangga. Nah atau akhirnya presentasi ke bahasa Sunda Lido teh jadi jago bahasa Sunda nah bisa jadi ketua kelompok KKN misalkan kan sama apa ya tapi bapak ngapresiasi kasadayananya kacida haget kacida daria teh serius ya nyumponan pancen di bapaknya keprok kasadayana atau minum payun ya urang tata hari urang siap-siap deui kanggo payunan ulangan ulangan ya satu nama kayak ngerengse minggu payun ulangan materi di payun atas praktek atas ya akhirnya kantor bapak penilaian bapak yang nyobi ningali kamampu hidup dina bereskeun atau nyangkem materi ngeunaan dongeng ya insyaallah minggu payun urang ulangan ya sakali deui bapak hatur nuhun kasadayana dina pengajaran ayeuna alhamdulillah nya diurang tiasa ditepangkeun deui ayeuna urang tiasa lancar presentasi ngeunaan dongeng nganggo media buku pop up ya urang tutup ya tadi Bu Fadil bapak yang punya sanes dia ayeuna nyobian Bu Andra mohon kalian terus sama-sama ke pembelajaran kabarnya berdoa dimulai benar doa selesai amin tiga beri salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan bayan mudah-mudahan masih dipaparin kasih